Ya berdak martabak ya taam hmm. Martabak nate ngeunah pisan ya. Panas aji panas. Ngeunah pokoknya martabak nate guys. Marane wajib coba di alun-alun Ciawi ya. Tongpo datang ke alun-alun Ciawi. Ngeunah amis seperti banget aing. Ngeunah pisan tong poho like komen jeung subscribe ke marane wajib coba. Martabak ya di deket Batagor Sukarasa. Tong po mampir ke Batagor Sukarasa ya. Benar pisan lah pokoknya mah. Ya panas kene aduh ya tinggal di kurang gasnya beda ngeunah bos. Wajib coba marane. Hampura lamun poe coba penting eueuh cahaya urang make kayak kamar HP ge. Ya tah kop tingali poe ke tingali tah baik ngeunah pisan. Harga oge murah kur 10.000 menang saporsi dijamin seubeuh ya rapet ya iya geunah pisan. Apa deh itu jeung China orang lapar ini pasang lapar dulu tong polik komen di belakang. Jadi kemarin tong po datang ke Ciawi jeung beli Batagor Sukarasa. Ngeunah Batagorna dijamin murah. Nyiruntuk
euy. Aduh beak ya bos. Nunggu lipat tegur, nunggu lipat tegur. Tuh, nunggu lipat tegur. Tempo beli tegur. Beli tegur kerasa. Beli tegur kerasa ya kop kemarin eta gitu ya. Tadi tak kacang eta. Mana beres mana boleh komen and subscribe ke. Jadi coba datang ke Batogor Karasa jeung mampir ka warung Andalas, warung nasi Andalas ya. Ini ya beak yang kosong situ kurang ngali tuh kosong ya, kosong lepet saya menjaga kebersihan. Selamat menonton, enjoy.